Nunung Heuh, cager. sakieu-kieu. Yon ai cager mah daena maker nu garing aja teu calager mah loba corona. Heeh, awak ditinggalkeun salaki jauh mah. Aduh Gusti. Sumujan. Aya di urang daek Naon? domba. Mere terajeun domba. Nurut domba mah tinggal di talian mah bet kalalabur ararinit. Capek marah. Sakedeum dikit datang duda gerangan aya, main bere duda ah. Ya atuh mah yak nu dikepah mah hayang udud mana tuh udud paneker. Teuing zaman kiwari mah da hararese heueuh sing salabar we pelebah dinyanana mah keur ekonomi hararese kieu mah. Kabeuli keneh eta rokok na nganyuk meureun nya. Ieu teh lanjut jadi 1.500 perak dibulikeun gitu. Kana rokok kabeh. Kana rokokeun. Yeun bisa ngagadekeun ka sia ngagadekeun mitoha naon mah kejang meuli rokok. Gitu. Ya saurang ngagadekeun sawah batur ge. Ya Mana tuh eueuhnya panekerna ge di mana tuh? Eueuh, eueuh hamih awet. Kepah aja Ti kepah. janari can beri ka janari deui meureun mah beat udu dari kitu mah awet. Lumayan. Daripada sia Hararese kumaha eta buka salaki teh mending kana kawin deui. Gusti ting mikiran salaki zaman kiwari. Tuh si Songod oge nanti kawin-kawin nepi ka kiwari pamajikanna di Pontianak diteangan ka Pontianak cenah aya di Abu Dhabi. Ya, di Sia kemudian mah teu bodoh, cek aing oge. Cek aing kawin sia teh. aing teh kudu kawin teh ka saha? Yeuh ngaharapkeun lalaki eueuh manaon tuh sia teh da awewe. Meureunnan mana kitu ogenan aya awewe mah ada aya jodoh wah ieuh sia teh kawin sia mah mung we teh meureunnan da ku Ya, ageungna. gahan we gehu heula aya nama kiwari mah. Hayu we ngagayam na kumaha tuh. Ya teh vitamin, penting-penting geus anu si beuteng. Corona ulah barang dahar ti peuting cenah oge. Justru lain teh hararese. Pembagian duit ogenan meni alantri itu cenah menang teu meunang ayeuna teh pada reukeut menang nu hanteu-hanteu tengah penting duit ladang kitu. Mana kitu we si agenan min ya. Boga salaki genan, teu boga bapana, boga anak. Eta rezeki. Di alo. Boga anak. Itu Ya, sabar we. Gedean sia teh. Ya, Amin tereh payu. Didoakeun we kurangnya jig si syukur. Sing amin. menang pas salaki ulah neangan welokan neangan Afghanistan Abu Dhabi udah lelede berining aing leutik memperbaiki keturunan kan tokoh heula Terus sia beuki gede. bisi urang ditu gak dicaladar bisa datang kudu jadi jedor Lumayan aja muka tutup limun. berarti bulan puasa nyebrot meureun Tahu aja gitu ngagaruk kalapa. sok atuh soknya anu masing salabar we nya Kemana tuh enak kemana? kapanan itu meureunnan can diurusanan Naon? bogana indungna gitu sok teruskeun bae Sia kunaon aja dah gue. Pusing aing ya. Barang hakan teh pusing-pusing kumaha tuh. Teu hayang makan gorengan. Sia mah gara-gara salah sia ieu tuh da. Yeuh, aja di jelema mah daripada ngarang dawai usum corona eueuh nu maraban. Mending kana boga salaki ayeuna mah. Ka saha tuh? Da sia mah mung we da eta meureun cinta buta ka anu ninggalkeun. Oh, Tah barang hakan tambah awak sia gede. bawa atuh ka Di dieukeun. mana aya hayang atuh lalaki awak sia jiga kitu yeuh. Ayeuna mah zaman ayeuna ya deuleuh sakit teh Oh, hakan ku aing. Tah geudingan aya duda ka dieu. Kopi Aya duda, dulu aya Iya, duda, rangda, tah dulu kumaha sia untuk duda, ieu? tah duda. Sia duda eta teh. Daripada Heula, salaki sia duh, ayeuna teuing. jauh di ditu, ditinggalkeun sia teh ku salaki teh heueuh. Terus yang jejodog gue satu nu maraban sia teh awak sia beuki pewot kitu. Awakna pewot apa bogaan sia pewot. Astagfirullah.